Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunga jawab salam nakan jam dula baken didoakan sing labadina. Nunga jawab didoakan sing lopati di tanahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi bihaqillah wa bi syafa'ati Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin al-imamil kamil fid dunya waddin wa ala alihi thayyibin wa azwajihi tahirin ummahatil mu'minin. Amma ba'du. Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Wa qala fi hadisin ukhra kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Al-hadis sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa naqala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Adai bin Zaid bi sa'rihi anil ila tasa wa sa'an qarini fa inna qarina bil muqarani yakatadi wa in takun fi qaumin fasahib khiyarahum wa tusahibil arda fakarda marodi. Ilahi anta maksudi wa ridho ka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ilayya wa li hadhil jamaah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Manan ya Dayan ya Sultan ya Dzal Jalali wal Akhirul kiram selaku pembawa acara dalam rangka peringatan Maulid besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu berlokasi di Majelis Taklim Nurul Iman Kampung Cibuah Tapen. Yang pertama kusim kuring dipihormat urang doakeun mudah-mudahan sing jadi pamimpin urang di masa depan dina bidang agama khususna, amin ya rabbal alamin. Para suyukhun al-qurama, para alimil ulama, para kiai, para al-mukarram, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis taklim,
para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, sanaos ditata satu persatu namina bil khusus kesepuhan setempat pimpinan Majelis Taklim Bapak Haji Hutori anu kusim kuring dipihormat, urang doakeun mudah-mudahan ya alimin ulama guru-guru urang sadaya ku Allah sing dipanjangkeun yuswana anu barokah amin. Dikembali dari rezekina amin. Ditambihkeun tina sagala pancabahayana amin. Ditambih keberkahan ilmuna amin. Ditambih jamaah, ditambih santrina, ditambih keikhlasan karidoan dina hatena. Dikeun selalu ngabimbing urang kana jalan anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kini sementara orang hayang hirup bahagia, komo-komo di akhirat nu salalawasna tangtosna orang hayang leuwih bahagia. Di dunia kini sakedang orang hayang hirup senang, komo-komo di akhirat nu sainang-inang tangtosna orang hayang leuwih. Bahkan kayang orang mapan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku. La 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 la. Insya Allah pengurang iktidak bil ulama, cita-cita baris terlaksana. Alhamdulillah. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila alal wilayah bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran. Urang doakeun mudah-mudahan ya pamimpin urang di daerah urang di nararaga ngemban amanah masyarakat. Hakikat amanati Allah mudah-mudahan diiringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur iman aman uman amin tata tenter kertara harjo imadya mangun karso ingkarso sung tulodo amin ya rabbal alamin. Sadayana warga masyarakat kampung Cibuah Tapen anu dinaungi ayeuna mieling dilahirkeun junjunan alam tangtosna berkorban moral dan material nu teu gablek yakin gagableganan betul anu perem ge bebentaanan mudah-mudahan non rupiah nu parantos dikorbankeun sing ngajadikeun sababiah urang dia khususna kenging syafaat Rasulullah di poe kiamat amin ya rabbal. Oke, nu hadir sadayana ibu-ibu, bapak-bapak, pamuda-pamudi, aki-aki, nini-nini, parawan, rangga, garis dendek second, nu kusim piring dipihormat, mudah-mudahan sadayana kenging syafaat, amin. Ya rabbal alamin. Ibu, bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Jodoh, pati, bagja, cilaka, min Allah anu terang anu jodoh pati bagja cilaka. Naon maksudna sim kuring nyarita kepala bahdinya sabab ieu penting ieu kudu nama panlain gula ieu ki dina bener nama jadi itu setengah bulan keneh dikolin tapi nu torojol gula dan hari kaset nama menang gula. Nah eta ngaranna berarti memang jodoh sebab jodoh itu ada di tangan Allah subhanahu. Nah eta orang pacaran bebenean 10 tahun bisa ngajadikeun jaminan orang bakal rumah tangga. Kadang-kadang teh bebenean acan papang langsung akad nikah betul. Bebenean 10 tahun kawin jeung batur Pak. Kunaon sababna? Urang teu hafal dari Sabillah Mahfud. Sim kuring ya sebenarnya mah penting ieu teu ngabayangkeun ka dieu boga jadwal sim kuring penting ieu mah pere ieu ngabake kok tadi mah. Apa ngabake kok? Pan aya bakakak aya bake kok. Beda sampe. Aya bakakak aya bake kok kumaha bakakak aya bake kok aya kaedah usul serangan. Baik kaedah usul fikih ya make. Idza ta'arrada bakakak wa bake kok kudima bakakak ala bake kok.
li ana bakakak qoblal bakekok bahwa abdul. Bentuk santri wala juga arti wae ini mah enggak lengkap deh. Wajar wae jalur namanya jadi hati dia. Nah artinya ida ta'arodo bakakak wa bakekok, bila mana perlawanannya aya bakakaknya aya bakekok, maka kudimal bakakak ala bakekok hulakeun bakakak paneurikeun ngabakekok. Kunaon sababna li anal bakakak qoblal bakekok bahwa abdul. Sebab lamun urang ngabakakak heula karakterina ngabakekok eta leuwih unggul, leuwih utama. Maka alhamdulillah saat ayeuna simkuring tiasa silaturahmi ka ieu tempat. Mak geus tarangkeun can mak? Can. Lagi tadi menang door prize teh. Anu menang, anu henteu betul. Tadi ge sing sadar kana nasib. Jodoh pati bagja cilaka ngan Allah anu oninga atuh hayang menang kabeh mah eueuh ti girangna. Hah? Aya nu menang, aya nu henteu, tapi eta besek mah menang kabeh teu. Alhamdulillah teu menangna geus inget kana nasib. Atuh heueuh ngaji bae okoh burung kana nasib teu sadar-sadar atuh ngaranna ngaji okoh polomo bae. Ai nasib eta naon? Nasib eta bahasa Arab. Bahasa Jawa ne duduman, bahasa urang nama babagian dan sabenerna nama KBG Allah nu teu meunang. Ieu urang penting ieu panaya door prize di panitia luar biasa alhamdulillah. Mun pancing pandangan sepintas urang mah aya nu meunang aya nu henteu. Goreng KBG meunang mah. Kabeh ieu menang naon? Menang nasib. Hiji nasib menang, hiji nasib demen. Kan menangnya menang naon? Menang nasib. Tadi dah. Sebab semua dari kita itu sudah dapat takaran rezeki dari Allah. Mata hirup eta ulah sok sirikan, benar. Ulah sok dengki. Jauh urangnya KBG pada boga milik, tapi ternyata kadang-kadang urang sok ngabayangkeun nikmat orang lain itu lebih banyak daripada nikmat kita, betul? Sarina nikmat batur mau banyak, nikmat urang sari sakmetnya. Parenganan KBG mah geus aya takaran kadar kebutuhan masing. Maka moal timbul sirik jamaah mun hatena geus sadar ka palebahtina. Kunaon sababna timbul sirik? Batur nu meuli kulkas ku maneh nu nirisan. Batur anu meuli motor sumut ku maneh nu ngegas. Di mana teh jik nu meuli motor kan udah meuli motor timuri. Eta ngegas nega mana? Harap bantu buat motor rumah sumut ku maneh nu ngegas. Kunaon sababna? Hate urusanna. Betul? Batur ngeber sumur satelit sumut ku maneh nu nyembur-nyembur. Dah geus dia mah saat sumur. Urusana hate batur nu ngiri diteping bek ku maneh nu amplud-ampludan. Jadi sadarkeun dina saat ayeuna bahwa KBG diberi rezeki ke Allah. Ketika milik urang geus siap jatahna, maka urang lagi bakal mau. Betul? Terus dia bae manya. Contoh aja ya, nyantai bae ngajinanya supaya kaharti. Lagi mana kabur mah ya? Ini kan. Nyantai bae. Contoh kieu. Oh, tetangga orang mah tabeneran ku Allah diri siana rada beda kira ya. Jadi bohongna Pak Kurawa. Buang kabel telepon. Misalnya mah ayo bohong urang mah nyang ong eueuhna naon. Mah kudu siri. Urang sababna eta bedana berhirup doangna. Nya. Geus maot mah bohong nu suki, bohong nu ngasakat bakal tinggal betul? Bohong nu suki pinuku mah geus pae mah ku salakina di bukaan. Bener? Ulah tanu puluhan gram
Nusa Tenggara gram teh dibuka menang samimu pakai kawin. Betul. Geus urang mah syukur bae ku boga beuheungna bae ge bener. Jangan naon loba mah ge beuheung mah. Baik mah. Mas loba beuheung sapat. Baik. Geus urang mah syukur bae ku boga beuheungna ge alhamdulillah. Jangan boga beuheung mah bisa nyilek-nyilek. Oh. Geus sadarkeun urang dina hate urang ngaji munyah. Insyaallah awas ulah kaburnya nu kabur kucing gurih masuk disebut si bejok naon bejok banget kejok siapa tahu menang kejok bemarem bae mulai ngeser samet ngeser samet nyerang rehe kanu poek nu poek preset be kabur tapi bejok ngaranna mah ngan hati-hati urang sababna tekadkeun dina hate seluruh laku-laku orang yang dunia yakin aya rekam jejakna di alam akhir. Ya orang kuari keur konten hadirin, ya orang kuari keur ngaSW hadirin. Nah artinya suatu saat konten kita bakal diputar di padang mahsyar setelah terjadi kiamat, betul? Kabeh kalakuan urang bagus jeung goreng bakal ditembongkeun ke Allah, disaksikeun ku sakabeh makhluk. Dina sini teh lah kenyariun di Cibuah Klaten gitu. Sia tahu geus menang besok mah lupa. Tadi tonton kita buka berang mah isin mah eta kira-kira mah. Ini sing kuali bae teh kaya mono dusun. Hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah urang sadayana dina penting ayeuna hadir dalam rangka nembongkeun rasa kabungahan berekspresi atas dilahirkeunna junjunan mak bunga keur dilahirkeun Kanjeng Nabi mak apa teh nah ieu buktina lamun penting ieu aya jelema ngahadiran muludan beungeutna berenung mulu kusunu banget sedih, banget galau. Awas hati-hati. Atau orang dia Cibuah Tapen diajak mulu dan ku Al-Mukarram Abah Jufudul Habari diajak mulu dan kalah kamberemut kemahkul. Hati-hati. Kunang sabab dan mak dengekeun kuliah pada orang nabainya. Ulang beruga manusia jenah. Ulang bae. Sumpahnya ulang bae. Ulang bae. Hiji-hiji na makhluk Allah anu teu rumah waktu kami Nabi dilahirkeun ngeun jurig doang. Salian ti jurig mah kabeh bunga waktu dilahirkeun Kanjeng termasuk kotok. Eta kotok bunga. Waktu dilahirkeun masak lamun kotok urang ieu teh dipencit pake muludan eta hewaleun kana boga. Mau kembali dikunci kotor. Kabeh bungaheun aya jurig anu teu geus lamun aya urang dia diajak muludan teu mahful, diajak urunan pikeun maulidan teu senang. Buah-buah sia tak kasurupan. Kasurupan? Jadi mata para ini. Benar? Kamu kasih tahu anak. Jeblak ya guys. Buah masih eta kasurupan jurig masya Allah naudzubillah geus mantap aya paribasa plong dek ye cenah geus muludan mah nah sababna urang geus berarti geus nembongkeun rasa kabungahan dilahirkeunna Kanjeng sabab paling nikmat di antara seluruh nikmat ari nikmat maka bagian nikmat ieu ngan anu paling nikmat di antara seluruh nikmat adalah dilahirkeunna junjunan alam Kanjeng Nabi moal aya kanikmatan lamun aya Kanjeng Nabi moal sedangkan urang mah manusia makhluk Allah anu didamel dengan bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nyata kon asup kana film mah teu mang nyata kami geus ngadamel makhluk kami manusia dina dedegan anu paling sempurna urang mah pas sakana lagi mah jubur aya di handap
Benar? Jamnya beri gigil. Benar? Kalau jumur ulang doang baik kayak eta we saya mau diharap di tembok pasti. Ulah jauh-jauh contoh. Urang mah pas mah. Mantap sasatoan sabenerna mah kabeh hewaeun ka urang. Hewaeun. Di mana kula nyer buktina? Kula pernah maca aya status di kotok. Sebab kotoknya kuarima masuk dunia maya dengan alamat email www.komporomok.com. Cikotok ya, cik saja nah. Cikotok, kula mah ngantakeun kotok, ulah neukeun ka kula kotokna. Cikotok, aing paling hewa ka makhluk Allah nu ngaranna jelema. Ieu jelema ieu. Jelema. Ampun nanya di sini lain gua mah. Aing paling hewa ka makhluk Allah nu ngaranna jelema siksa eta. Mau ketemu lah kotak. Kumpul. Kakek ngeduh kotak. Kemudian tak salah. Ditembak, di komen ku sapi eta status kotak teh cik sapi, kunaon dia hewa ka jelema. Cik kotak teh ya ngomong dasar sapi teu mikir dia. Bayangkeun ku dia aing mah dia ona. Aing mah eta ku jelema sagalana biak. Ndok aing ledis. Benar? Begitu kan ndok? Karena ndok RT berarti begitu. Ya bapak ngomong. Ndok urang ledis di kotok. Daging aing seep. Kulit jeung tulang disayur sop eta kusi eta. Ku jelema teh ulang. Bulu aing dicabut pake ngageriang teuing. Paneta orang lamun ngageriang teuing ku bulu kotok dirasa beureung nyekal kana tihang teh nya salaki ngadoan teh kadenge. Meuni peureum beuntaknya mah kebahagiaan itu ternyata mudah, cukup ku ngageriang teuing mantep. Eta ku bulu kotok jadi dagingna seep, endogna seep, tulangna seep, kulitna seep, buluna ge seep. Mata wajar kotok marah dina komen. Cik sapi rasa amat dia. Kudu marah mah aing ka jelema mah cik saeta. Cik sapi. Ai dia ieu nyolot kunaon sababna? He bayangkeun dia, isuk sore susu aing dirancetan. Cik sapi. Paneta Indomie banyak, enak kilek, ngengkutang ngilek mulai. Eta asalnya tina susu sapi. Dan alena pulang ngagain eta susu sapi mencerdaskan anak bangsa, anak sapi bawa baiknya. Eta pan di alana tina susu sapi diperahta, dirancetan, nu ngarancetan, lalaki bari pepeureuman teu ngabayangkeun nambok. Si kotok teh naon dia kudu marah. Dan memang dia mah satok sarua jeung aing. Pikeun faktor pendukung kanikmatan manusia. Ulang kalau jasa nikmatna maka syukurna ge kudu rasa jasa daripada kotok-kotok mah jeung teh salat ge. Memang salat ge tapi lu salat kurang mana nikmatna mah. Oh, siksa pengen sadar kadang yang pendukung nikmat manusia dan ulah ngan bisa ngarancatan doang ge kana kasus aing. Maksudnya aku gampang dikawin sama yang lamar-lamar tuh. Emang yang jablay. Sapi. Ngan, tidak kumpul orang sasatoan kabeh. Dengin urang sambungkeun jeung mulut. Kumpul sasatoan kabeh, kotok kumpul, bebek kumpul, soang kumpul, careh kumpul, kerut kumpul, kabeh kumpul. Rapat apal, sidang istimewa. Kaum binatang dengikeun dor teuing tok ka kotok teh cik raja hutan mau daging dia beak, endog dia beak, tulang dia beak, dor teuing sapi beurang penting susu dia dirancetan. Tapi tunggu tanggal mainnya ketika umat manusia makhluk Allah anu jana didamel sampurna hirupna tanpa akhlakul karimah, maka nilainya, hargana, martabatna bakal lebih rendah daripada urang, daripada satok. Lamun hirupna teu boga
lebih rendah, lebih sasar daripada balhum awal di Quran aja, bahkan lebih sasar daripada ulah tak berbicara daging mak belum ngomong orang jadi satu berbicara tarik beta orang aku satu bener buktikan orang anu sok pakai nyurubuk cabe tai RT atau tai kebok tai kebok orang buktikan ya dan bila tamsil lajus dan atamsil itu kawain cik santri mau ulang mengukur bisa ngomong teori tanpa bukti orang buktikan supaya tereka hati sebab kiai kajian ngomong surah mul munawar bayan badek ma'ani jum saja bina tapi cuma sebatas omongan dan ditulis yang ngabor di contohan gak dikakati secara di contohan brek berang contohan bari tapi fokus karena meja mulai di dia dia pula lain sulap ngabuktikan mungkin harga orang lamun tanpa akhlakul karimah lebih rendah daripada satu iya naon coba ya cai botol aqua sabar ya hiji iya naon ya saruaknya nih botol aqua hampur apa nih siap bola nginum dia ya hiji lebih paling minum iya nam ya atau iya pokoknya nama minum deh hiji panitia opat maksudnya ya pula mun bener tuh manusia lebih rendah daripada satu dina harga suatu ketika datanglah berkunjung camat kecamatan Warung Gunung ke kampung Cibuah Tapen. Sedangkan lamun camat berkunjung otomatis pasti didampingi ku Pak Lurah, betul? Pak Lurah didampingi dari ku Pak RT. Berkunjung nek noong kebon jengjeng nu aya di leuweung budak ieu ieu camat. Datang ka leuweung camat hayang ngising. Cik Pak Camat, Pak Lurah, bagaimana nih saya mau modal? Oh mau modal Pak? Iya. Nggak ada WC Pak, malu di hutan. Sudah nggak borok kosong di sana saja. Ya udah apa-apa, kayak yang paling saya nggak kebudulan. Lagi camat borok kosong ngisi. Nah, iya maksudnya nuka hiji tari camat di stempel kecamatan plok tari camat resmi tari. Nele atasan ngising lurah hayang kesopan ke atasan lamun aja teh lu ngisi betul Pak Lurah ieu mah contoh ya akhirna lurah ge ieu borok kosong ngising gigireun tai camat di setempel ku cari setempel desa resmi ieu tai lurah dua hiji tai camat dua tai RT Cik RT aku camat ngisi lurah ngisi aing teu ngisi mah teu sopan ya. Laju nama RT ge borok kosong ngisi gigireun tai lurah ngeun RT mah pan teu boga setempelnya. Ditiri we kuregang jeng-jeng. Tai RT. Tilu dah tai camat, tai lurah, tai RT. Tilu. Meski itu tolong kojo, bekebok mak. Kan kebok itu jadi tanya. Bulu kusut kebok ngisi di tai RT. Ayah sabar umpluk tai. Tai camat, tai lurah, tai RT, tai kebok. Opa. Awas fokus, jangan sampai gagal paham. Meski itu torojo, ayah jelemak mau apa? Jual karung. Cik Pak Camat mau kemana Pak? Ini saya lagi cari pupuk organik. Buat apa? Buat nyurubuk jeng-jeng. Wah kebetulan Cik Pak Camat masih hangat dan baru, bahkan masih ngebulak-bulak mubur. Tai saya, bahkan di dekat tai saya ada tai lurah juga, termasuk tai parete. Oh, kira-kira anu dipacul ku jelema nyar pupuk tai camat, tai lurah, tai RT, tai kebok.
Padahal tadi tidak tetapi kamu tadi RT muka pilih mah tadi kunaon sababna survei membuktikan ketika eta jeng-jeng disurubuk ku tai RT harita keneh RT panen modal tapi lamun eta jeng-jeng disurubuk emo mongko hedo montok betul itu mata hirup kudu boga akhlak lamun boga akhlak lebih rendah daripada sabab ketika berbicara lamun jalma kudu mulia cenah ku ilmuna maka lain jalma nu mulia tapi iblis sabab iblis eta dosen para malaikat di alam malakut baheula sampai dikutuk ku Allah ratusan tahun jadi dosen malaikat ya iblis berhubung boga akhlak sombong kita sujud hormat ka Nabi Adam ngabangkang ke Allah sakali ngabangkang maka diusir ke Allah di surga bergelar rojim menjauhkan dina rahmat Allah na'udhu sekali ngabangkang doang setelah mulai puasa seperti 5 kali ngabangkang ke sholat berarti lambatan beri mencari sombong isi iblis akhlakna goreng sehingga diusir ke Allah padahal ilmunya hebat lamun jelema kudu mulia ku jabatan maka nu mulia kudu Fir'aun sebab Fir'aun mah nya raja nya ngaku pangeran sagala Fir'aun mengisin na teh hubungan poe Fir'aun mah sabulan sakali elok mulia misalnya semakin telok sehingga ngaku pangeran mun kudu mulia jelema ku jabatan maka yang paling mulia adalah Fir'aun bukan itu lamun jalma kudu mulia ku harta harta maka mulia kudu korun tapi korun sampai ke mokes ka bumi sampai ke datang ka dasar lamun korun geus datang ka dasar bumi kiamat terjadi maka lamun ejul menjalan harta korun moal paling sabab si korun jeung hartana moal poe ngajeroan sedengkeun di zaman Nabi Musa ketika dasar ka dasar bumi kiamat terjadi maka mulia eta manusia kunaon ku ilmu jeung amal itulah ketika orang boga ilmu diamalkeun insya Allah eta jalma boga akhlak sabab ilmu tanpa akhlak sangar akhlak tanpa ilmu hambar beneran nu boga akhlak kumaha ilmu teu boga mah tak kudu digabung nya ilmu nya amal geus mudah-mudahan ku hadirna urang di mulut dan kuping ieu ya urang sing boga akhlak anu mulia amin sebab si kuring yakin di orang KBG lain ngarepkeun berkat manya tapi ngarepkeun syafaat urang teh cinta Rasul lain cinta bakul sebab urang geus lain cerita lain judul lain cita-cita maka geus diakur jeung ayat Allah sebab kanjeng Nabi uswatun hasanah contoh terbaik oge contoh anu bagus limangkana yarjullah pikeun jalma ngarepkeun kana ridha Allah subhanahu wa ta'ala mah yang menang ridha Allah hayang alhamdulillah ridha Allah sabab tengetkeun catat dina hate masing-masing amal perbuatan urang ti meletuk ka meletekna ibadah urang puasa urang salat urang zakat urang haji urang maca Qur'an urang dan amal ibadah yang lain itu tidak bisa menjamin kita masuk surga teu bisa bisa geus lamun aya jelema ngomong kieu lah daria ngaji bae ge salat bae ge can puguh asup ka surga heuh ku kitu mah ngan lamun ieu sok salat sok ngaji can puguh asup ka surga aya dia telok salat telok ngaji puguh na asup ka mana dia lo sok ngajeun heuh nu sok salat nu sok ngaji sok zakat sok maca Quran can puguh asup ka surga betul tapi lamun telok itu puguhna ka mana dan minimalnya orang geus nyalon banyak benar nyalon doang jangan nyalon bupati nyalon lurah ayah kesempatan untuk menangkan bisa menang bisa hante orang yang bisa asup surga bisa hante bisa maka jika di Nabi kul umatnya gunul jannah di laman apa seluruh umat kaulah bakal asup ka surga alhamdulillah mau bakal asup ka surga iya bakal asup ka surga gila. Padahal bibirna daripada pakai diger lo pakai ngajabian salaki. Lo pakai ngomong gentak tuh tapi dijamin ku kanjeng Nabi asup
Sebab haram umat muslimin asup ke surga satu umat Nabi Muhammad yang masuk. Alhamdulillah. Oh, udah mau pemegang kangjeng Nabi mau di surga. Mudah-mudahan kabusur. Amin. Nah, amal orang tapi tidak bisa ngejamin. Sebab ayat kisah Abdul Aziz Ad-Dibagi, seorang waliullah, eta ibadah 75 tahun mah, can pernah kacampuran kudu raka, can pernah maksiat. Tapi ternyata di Roh Mahfuz tercatat sebagai calon pengisi neraka. 75 tahun ibadah dan pernah berdosa, tapi ternyata calon pengisi neraka. Ari urang lo bakal ibadah, kalau bakal maksiat. Uji baik ke urang. Ulah diduduh ku batu, jamaran. Ieu leungeun urang lo bakal muter tasbih mencetak HP. HP lagi. Mantap ngaran HP manis ke hati. Mimiti ayah Android baheula naon mimiti tolol tadi. Benar? Manis segala dipoto baheula mah dipoto geus ijazah KTP baris jelema dipoto. Kuari mah pedak teu bisa ngijep-ngijep macam dipoto ku grup lieu. Meuli sayuran jeung pedak lain geura dipasak dipoto heula. Cepret update status foto pedak di foto terhijab-hijab mimiti mito aya kene torojol opo otakna polongon opo aya kene pipo pikiran polongon pipo aya kene lenopo lewat normal polongon deui bae. Lagi namanya orang Samsungnya mah sama-sama bingung lah. Iya, lawan orang apa kene ngomongin HP, nulis status batur, TikTok dan lain sebagainya daripada mukaan lembaran-lembaran Al-Quran. Mata orang apa kene nulis karena maksiat daripada nulis karena Al-Quran betul. Batur mah 75 tahun dan pernah maksiat. Hari ulah apa maksiat yang asup kasur gak terbawa kaisnya. Kebenaran cik bangsa orang Bali itu ngampuan nambah lembut mak ini Masya Allah untuk udah jadi asukan udah campur makan dengan Nabi amin ya Rabbal 75 tahun dan pernah maksiat kurang teruji matematik hari sapoe eta kayak sabaraha jam 12 jam sajamna aya 60 menit sapoe sapoting 24 jam kali 60 menit dapat sabar. 24 kali 60 Pak. 440 menit. Mak, baik. 1440 menit. Mulu kakek sholat ke paling kusuk mak 5 waktu 5 menit 25 menit. Saya mau 440 dicopot 25. Saya sasaran. Ilain saya sak mau bagene eta mah. Nu sejen beuteuna ka mana bawa. Jadi urang mah teu bisa jadi jaminan ama urang asup surga. Nah asup ka surga rahmat Allah. Lagi rahmat Allah kumaha jadi berarti mulai ibadah lamun gitu mah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah deukeut ka jalma tukang ibadah. Tukang ibadah gitu mana sebab dia lagi karena mak dia pula kuari capek teh emak capek teh emak itu kan mama tinggal gini itu laju pula capek dia balik pula bakal menang berkat lobat teh menang amplop kena kandal teh kandal benar sebab capek urangnya lamun hayang balik ke alam akhirat melalui pintu gerbang alam kubur hayang angka ibu bawa amal bagus ulah amal soleh ya kalau kasih solehnya mau amal sae mau amal bagus udah capek ibadah atuh ulah cicing baik iya mah sholat dang Jumat ge teh ngaji di mana horeng ngomong-ngomong hayang mau amal soleh kudu nyareat rahmat Allah deket jeung jalma tukang ibadah deket mantap urang lakukeun ibadah juga orang menang rahmat
Allah asup surga. Alhamdulillah. Nu kadua nu ngajin asup surga adalah syafaat Rasulullah. Ieu nu diharapkeun ku urang. Urang nanya ka urang dia. Kangjeng Nabi butuh teu dimuliakeun ku urang. Henteu. Kangjeng Nabi butuh teu diagungkeun ku urang. Butuh teu didoakeun ku urang. Butuh teu dibacakeun selawat ku urang. Henteu. Kangjeng Nabi geus mulia cik anu maha mul. Kangjeng Nabi geus agung cik nu maha agung diagungkeun ku urang dia teu ngaruh. Tengaruh punten di ulah gerak salah. Iya Kangjeng Nabi tengaruh kajian tadi doakan ku urang. Kangjeng Nabi mah geus mulia, sabab mulia Kangjeng Nabi cik Allah nu maha mulia. Urang maca salawat naon fungsina lain berarti ngadoakeun Nabi. Ngan urang teh ngarepkeun dulu beran syafaat di Kangjeng Nabi. Ibarat kialah palurah ngiriman cau galek ngiriman gula beureum ka kantor kabupaten. Kanu saha? Kanu bupati. Naon di bupati teu kabeuleun gula. Kabeuli. Naon teu kabeuleun cau galek. Kabeuli. Tapi kunaon lurah dikiriman? Tujuan lurah eta lain ngahinakeun. Lain berarti bupati teu kabeuli. Ngan aya nu diharapkeun lamun ieu bupati sok didatangan bari jeung dibere kabeuli hatena dan proyek miliaran rupiah jatuh ka desana kitu tah. Kartos urang ge kitu maca salawat ka Kangjeng Nabi eta kitu. Sabab pangdeukeun Kangjeng Nabi nu panglobaan maca salawat ka Kangjeng Nabi. Bahkan bapak-bapak, Pak, anu hayang nyandung teu kuari, Pak. Ayo jujur bae teu urusin kewe. Ieu mah pada urang bae teh, ulah ngadek punya. Hayang boga pamajikan leuwih ti hiji teu? Wah, sieun engga pamajikan karek eta. Ulah mah terus terang hayang. Maka paling nyeri hati ku pamajikan diduduh nyandung padahal karak boga rencana. Nyeri dalam hati. Karak boga rencana geus diduduh selingkuh padahal karak rencana doang. Bu. Lamun bapak-bapak hayang loba pamajikan teu kudu ngalobakeun pamajikan di dunya boga hiji ge riweuh. Ieu nu kieu ari eueuh butuh ari aya riweuh eta urang. Boga hiji ge riweuh belum tentu kaurus tanggung jawab urang betul. Sama urang kepala rumah tangga tanggung jawab dunia akhirat. Dunia akhirat boleh sampaikan pamajikan urang ngalanggar aturan agama, dohir dan batin tanggung jawab salah. Salah boleh sampaikan pamajikan kulit asal atur. Kudu nama itu tah. Yang masalah kita mau kulit kumaha mau diterus bagaimana lauk henteu. Woi. Ulah sampaikan pamajikan urang ieu katalang sara di alam dunia baik dina dohirna maupun dina batin. Ngan sababna urang teh kepala. Mun aya kesalahan pasti nu di kepala, nu di dieu mojok omi lamun aya kesalahan eta. Ngan sababna pamimpin. Yo, ieu urang tanggung jawab. Tanggung jawabnya sih juga di dunia ngolok-ngolok lah kita beak, cuman pae we ngandung mah. Ngan lamun bapak-bapak lobakeun maca shalawat cik Kangjeng Nabi, aksarukum alaya sholatan aksarukum ajwadan jana. Pangloba-lobaan diantara dari maca shalawat kain, maka panglobaan pamajikan di surga Allah. Oh, Pak kamu yang pangloba asal lobakeun. Mata ku kana geus lamun salaki ibu balik tidur membaca shalawat bae yakin eta hayang loba pamajikan. Hadirin rahimakumullah halakumullah. Jadi urang penting ayeuna ngarepkeun syafaat Rasul sabab termasuk anu bisa ngadepkeun urang ka surgana Allah. Akhlak Rasul cik Siti Aisyah adalah Al-Qur'an. Bu, akhlak Rasul mah Al-Qur'an. Ibu kira-kira nyaho kana mana Qur'an, Bu? Boro-boro. Lamun hayang terang kana akhlak Rasul, orang hidup di alam dunia teh kudu daek ngaji. Sebab akhlak Rasul Al-Qur'an la ya'lamu man Qur'an illa Rasul. Moal kana mana Qur'an sesungguhnya kecuali Kangjeng Nabi. Maka bukannya ditafsir dijelaskan oleh hadis Nabi. Hadis Nabi mau orang pasti ku sahabat, maka aya asal sahabat mau kati di ulama, maka torjelah kitab-kitab salafi, kitab kuning, kitab gundul usah dibaca ku guru urang di majelis sah. Nah, ini bedakeun ka urang alhamdulillah. Maka urang ulah ngedul ngan ini lamun hayang nyonto akhlak
Nabi. Kalau nanya ngaji di dia mayat tuh. Iya majlis taklim nambah, majlis taklim nurul iman, sok dipungut bayaran tuh. Aya karcis asup tuh. Sabenerna nama pada orang nagai. Naon zaman akhir kuari nu butuh duit. Betul? Kabeh ge kudu make duit termasuk ngising, Bu. Eta kudu mayar. Percaya tuh, Bu? Percaya nalika urang ziarah atau di terminal umum, WC umum, aya bayaran tuh. Aya bahkan di Banten dia, di Banten eta dina koropakna geus aya bandrol, Bu. Memang orang asup ka WC baca. Ngising FP 2000, kieu 1000, nabusiat pan 1000 kurang. 1500. Ini asup ka WC umum begitu ini beres ditanya ku tukang tungguhna. Hari ini kieu ngising ka nabusiat. Cik ini abdi mah geus lower nya kieu ngisingnya nabusiat. Tadi itu di make kalkulator mah. 2000 tambah 1500 tambah 1000 jumlah jalan berapa 1500 mikeun duit 5000 cik nu tukang tungguhna daya kembalian 5 gopeda ini ngising deui bae wayang. Mah kudu mah tapi ngaji teh maya paling naon sedekah. Betul? Sedekah mah teu aya patokan. Ngan leuwih gede leuwih bagus lamun urang boga paleuwih ngan kulana nanya ieu rata-rata duit nu paling payu pake sedekah nu harga sabaraha? Wae di Malingping ge. Eta nu paling payu asup kana korobak sedekah kana wadah pikeun sedekah kanggo urang. Eta paling ge nu RP 2000 padahal dina kaseutik ibu nu bodong aya tas ngajual gabah. Nu biru aya, nu hejo aya, nu geuneuh aya, nu coklat aya, nu 2000 mah nyalepet panghanapan deh. Begitu koropak amal maju karepen urang eta lamun urang asup kana kotak amal hade ku kembelna kusiwal. Ayo kaangkat nu 2 cik nu 2000 kan sejen dadah aing nu kapilih. Betul? Bo eta guru urang magan urang ikhlas karena Allah nu ngajina 20-an 2 kali 2 40.000 nu 20 pakai uang kas pengajian nu 20 duit ka kiai bari magan ka kiai sing ikhlas bae kiai no sing ikhlas bae kiai no mantap munasabah kiai di lumur makaruru kurang gigit kurang parab. Bo taruhnya guru orang, Bu. Atau ikhlas bukan berarti menerima pemberian. Ikhlas itu jangan mengharapkan. Dan ayo menerima ke anti diterima, pasti diterima. Itu tidak merusak keikhlasan. Kajian ikhlas berarti bukan tidak menerima pemberian. Yang dulu tuh di anaknya masuk loba. Anaknya masuk loba. Benar? Riak. Maka tatanana pakai sawan biru baik. Yakin dong, kiai mah bokian. Ngadu bokian, gua mau bokian salah kita teh. Kiai betul kau mulu dan rajaban, makanan sambil makanan masyarakat dah kita teh maya baca, becak dulu. Anu paling parah paling jengkel kalau masuk ngomong yakin dengan kiai kalau pakai tangan. Ambil nenang dia mau tangan. Lu pakai tangan gitu masuk dibuka. Mau celana. Hei. Hiji nu mantap kiai loba anak. Nah ya, sabab kiai mah nyahoan tujuan rumah tangga apa itu? Litaksiril uang. Ngalobatkeun umat Kangjeng supaya Kangjeng Nabi akhirat bangga karena Nabi Nuh saja lihat umat tuahi Nabi Ibrahim. Lihat umat tuahi Nabi Isa. Banyak tah dilobakeun ku kiai. Jak mama ngirit bae. Di KB reuneuh bae ongkong. Ngobrol baturan aja kurang tauhid dia percaya karena syariat karena hakikat tengalin so aing mah aneh cenah di KB ongkoh reuneuh bae di KB ongkoh reuneuh bae aneh PKB mah leutik barang salah ki gede aneh deui nu nama Allah betul cik Allah jadi cik Allah terjadi
terjadi lagi jengkel di kabeh ongkong lu namanya PKB dia lu ke KPP dicong-cong ke kotak bibir nah seumur-umur potong tak ngendok-ngendok gara-gara PKB. Punten punya ia pikir aja supaya tidak ada penilaian jelek terhadap ulama ya ayat artikel di Dokter Boyke. Siapa Dokter Boyke? Ahli seksologi terkenal ya numantak kiai loba anak nah ayah hubungan yang kesehatan pak bo etak kiai malah yang telok make salah tapi telok make siapa pula kita make celana dah yang siapa mana apa hubungan apa pengaruhnya si Dokter Boyke ya supaya ngerti iya hubungan antara ilmu dunia dengan ilmu agama nah kamu yakin masa penting dunia penting akhirat penting si Dokter Boyke kalau seorang laki suka pakai sempak maka barangnya itu akan terbetok kasih dong aku lu mau terima kasih ngomong ya nak maka barangnya akan terbetok karena barangnya terbetok maka dia menjadi ngap-ngapan kenapa dia karena ngap-ngapan dia punya penyakit asma oke sehingga cairannya encer ya terbaik cairannya encer maka secara kesehatan kecil kemungkinan untuk menjadi buah menjadi anak sebab cairannya encer kita langsung sok pakai mafhum mukhalafah ditandri cuma lamun lelaki kalau pakai sempak buat santri genjai kalau seorang lelaki tidak buka pakai sempak maka barangnya itu akan bergerak bebas karena tidak gundal-gandul ke depan ke belakang ke kiri dan ke kanan sehingga berkeringat dan sehat sehingga cairannya menjadi kental besar kemungkinan menjadi ini bukan nyadok itu kesehatan buat mesin dia diberi duit 20.000 anaknya 12 tahun bulan gurih-gurihnya hiji gopek mana jamu dud kiai muludannya urang teh ngahargaan kanjeng Nabi apa Nabi yang saja tidak perlu dihargai hargai tapi ada yang lebih penting dihargai karena apa seluruh makhluk saya daripada Muhammad itu asalnya dari cahaya Nabi Muhammad mual aya alam dunia yang sakabeh sina lamun Allah dengan damai cahaya kanjeng Nabi laulaka lama khalaqul aplak lamun tahayang dadak diutus aja Muhammad dalam dunia cadu mungkuk harap depak kuliah katakan yang mutus nyian alam dunia yang sakabeh sina mata kurang syukur Nabi disini harga ngeun aya leuwih kudu dihargai ulama yang lain hargai tapi ada yang lebih dihargai siapa guru kita ulah ngabuya ke kabatur abuya mah guru kumane anu magahan alif abet teh nu magahan rukun sholat nu magahan sifat 20 nu magahan sifat wajib di Rasul nu jahit di Rasul muslim di Rasul urang kenal ka Rasul kenal ka Allah bisa deket ka Allah mulai sholat rukun sholat dengan jahit eta abuya urang cium tanah gila balik urang dia main kabatur suruh kuy hayang cium tangan selfie segala macam kapan ceramah terkenal ai guru kumane sukuna dicincak polo terus sekali ngehargaan dan guru mulu dan hargai guru kita betul arahnya nama ikhlas teruri pada lalu ikhlas semua asuh kabalere boeng pasti kan itu jurusan anak-anak kepegawaian pakongan lagi tapi guru yang cara kadang kita kayak belum makamonas demo yang naik gaji mual alia es kan gitu kan betul taksan menghargaan dia nanti orang saya tingkat ke mau dua yang lain kelima nah rugi orang mager masih hasil dekat kiai rugi tak anak orang bisa baca Quran gara-gara kiai betul saya lagi orangnya karena sholat yang saya bina gara-gara kiai termasuk orang gara-gara kiai
Kiai, maaf Kiai warasatul anbiya, penerus perjuangan Kanjeng Nabi, bahkan di Kanjeng Nabi tak bayu pernah sasalaman yang Kiai dalam dunia, kalau pernah sasalaman yang kurang waktu berhidup dalam dunia. Alhamdulillah. Dan kan masuk apaan di dunia agar tuhmai bil akhirat. Sampai itu pernah sasalaman dalam dunia bakal juga bareng nih pula di akhirat. Kan tadi alaman dari ali ulama guru orang. Ya kan kalau di sasalaman yang Kanjeng Nabi cik Nabi. Kusaking menghargai ulama pewaris Nabi, hargai yang mesti lebih kita hargai. Bo, kalau nanya dulu, laju eta orang kasemah, kudu ngahargaan ke kasalaki. Pertanyaannya terkadang kita lebih menghargai tamu daripada suami, betul? Padahal yang memberikan kita BLT non-stop online siang dan malam adalah suami. Tapi kenapa kadang-kadang mulut suami suka ditutup oleh kita ketika mendengar pengumuman dari RT? Salah kikir makahan ke pemajikan di mana? Wah, jangan kenal. Wah, kalau kita ngomong naon, eta dia ulah gitu baik. Pan aing panggilanna ke 50.000 gitu belum tentu mau kue mana. Aing dia mau kue COD dulu. Online, bebalanya online, kakutang-kutang beli di Surabaya. Kan entah Shopee Lazada, beli.com, toko di mana? Termasuk di Surabaya, maka kayak estimasi pengiriman kadang-kadang 4 hari seminggu. Udah, kutang beli di Surabaya, maka murah kan pakai kutangnya. Surabaya, Surabaya belum bagaya. Kalau lagi ini pakai legging gitu, bilik di ruang nangka buru, pakai legging, baru ibu ini ayam arangan, Hello Kitty, ada tupak, bener tangan, udah malu sudah putus, bunda kan ini, ayo kalau orang marah, mau udah kasih parah berarti, wah kasih musuh macam. Tipiknya dia nah, sok pakai testan lah, menurunkannya bisa dia nah, muntah hurung-hurung aja membeli anyar, dia bisa kasih musim atau parah dia mah, ya, dia ulah gitu, terus gitu jalan tuh, tadi musola pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kasarnya kemarin waktu mengkaji buat tapen, tapi sumut cara kini kalau ngomong di bokap itu pemajikan, repet kemana, dengan ke KRT, dengan RT. Saat ini bakal meniburi album jali gara-gara RT pengumuman kuna RT di bakal bantu mencalaki ku sabab sudah kena RT ngumumkan BLT di kemarin tak 3 bulan sekali bisa lagi 5 bulan pun RT diberikan karena skin care kita di sana dan ukir untuk pakai skin care mulia benar alat-alat kosmetik nah alat banget begitu kayak itu citra siapa? Siapa? Sekarang Pak ini pakai. Bagian malam pakai siapa? Itu dokter bulan. Oh, dokter SP. Nu Sugima, Tulji. Nu masakan eta teh rusak bungkusannya bu pak bol ditebak bol pipa. Nu penting aing dokter bulan. Eta disalib nah. Disalah dikelipan dia tadi sah. Eta mak kelipan lucu ya grupna lagu mak kelipan. Meski oles-oles kena bibir cina rata, bibirnya kayak di adu-adu ke 2 bujan nyatok kali. Oles. Ngaku. Tangan eta. Tangan. Disalaki eta disalaki kudu hatur nuhun syukur ka salah. Paling tak salah dilaksanakan eta syukur karena hatur nuhun parentana tadi deui lain syukur urang ge syukur ka Allah alhamdulillah paling tau laksanakan alhamdulillah we dia mah ai salat henteu alhamdulillah dan aja berapa tahun barada ningkat laju kan ke botol henteu peduli syukur na ngomong oi cik salah ke ya dak aing balik ke malalir amat jeung kopi ya ulah rasa ja aya sama mah eta menawaran
Assalamualaikum dijawab dia kok cik saya assalamualaikum dijawab pakai ibu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ai jawab palura alhamdulillah kersa tidak rupan kerombok abis mana kasar imam coba salah cik salah aku balik jawab assalamualaikum inti pola tina kusen singkat berhak deh diinti hendak nipu kamu mandi duduk semua mau abang katipu kan tidak kadang udah dijawab apa dia lebih kurang asup saya makan jawab bapak badai kopi pahit kopi manis gula berem gula putih teh pahit teh manis segala tawa penuh gablet kabatur mah giliran salah tidak jadikan kopi gelali ramat dan cuma atau nyinyang serangan dan kumane kebuka kokon ya kita kumane nyok main dapur kalau bah mana kamar mandi kalau bah mana bujur kuku aja tahu tapi nanti tema PPP saya mungkin di tema muamena tidak ada sejarahnya istri kalah debat sama suami betul tidak ada lancar kiriman wahyu di jurinya keparet baik omong maka Rocky Gerung tahu nggak Rocky Gerung sampai sekarang kan tidak punya istri betul dia ahli debat siapa yang debat yang pasti dirujak Rocky Gerung kami berdua tapi untuk pemajikan benar sama lamun yang boga pemajikan pasti yang pemajikan yang kalian tebak jatuh martabat tahu sama mau menang kalau lerembel di tema pipa sial bayangkong salah kena ada pun yang kok itu pati wau banyak lalaki maka alat dapur jangan toples putih pada gula putih warna mesin sasa dikucuk yang kopi kuku memang diinum tinggalnya ada meja panas kene kapan iku pamajikan hundunya kopi teh asik nemu kopi disengit mana tak diuyup salah menang kopi menang salah diuyup diinum barang diinum mulidat matanya barang ngomong jaga itu iya kopi juri doang salah kena eta kopinya dia jurinya di dunia kene satu lah salah mereka saya mengarga ditatakan luhur anak gelas dagangan dirian sarakit deknya ke gelas somnya balik ke ditatakan kan tatakan rata anak dajak kopi mah panas begitu dicek apaan disokkan rata mau ngeguling iya masalah kinya gelas somnya ke dagangan tadi ditatakan diboleh kan dia manjur karena panjut ampun hargaan salah saya mah hargaan tapi ada yang lebih dihargai suami kita betul salah kira lagi orang diunggulkan ya tenang aja bu gue lagi nyawa Pancasila mah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi rakyat Indonesia nya memeh mentah hampura kabatur helakeun mentah hampura kata salat asar mentah hampura bapana bisik dimulai jam 6 isuk sampai net maghrib dari kuari abdi boga dosa hampura lahir batin ya hampura dosa lunas dosa dosa tak sholat subuh cium tangan salah di bulan balik jatuh dengan hanyum gila hampura bapak bisik semalam suntuk abdi bisa memberikan servis terbaik KAA bisik kurang memuaskan pelayanan abdi KAA hampura siksa lagi hampura di hampura lahir batin sami-sami sih hampura teh longsong makai masuk surga sebab itu bukan dosa kasar lagi saling istimewa aten iya berdasar dengan hampura setahun sekali tak sholat lebaran tak sholat idul fitri eta ge sesa turun sholat sunnah lagi gerak kain aja salah geus balik gerak hareukeun kejo daging cai gerak tahu aja kayak sana salah kinok ngopi kalah nyayap kau malimah tatangga sajadah disalinamkeun mau kena disalinamkeun tantana mana mentah hampura bareng hayang kali baju simer yang belum simer tantana mata loba lalaki nu serap nu terahung ngadadak serap hampura tehnya lahir batin alik ageng karaos kau ngata terus salah kima di mana no kopi ojai panas daging tiis kejo hasil balik ke imam bejina tangannya jam 11 loba juri salah di kasurupan di mana bener dia tuh kasurupan juri salah jam 11 ya di mana bener dia mantok lagi kuat
Cuma jika majikan lu sok sujud ya, mata kehirup aku sok pengajian. Kami mengartikan agama secara kumane. Kami mengismen tampur kata tangga kabeh Allah di lunas kami. Kita kina lunas banget dia hedok. Kain mau dia jangan tampura. Cuma jika majikan lu polong mata, hanya poho, gak salah kima poho. Sekalian minta hampura burung. Memang dia minta hampura mau burung. Sing serius. Minta hampura burung. Jangan pakai burung makanya. Nggak pakai burung bisi. Hampura burung bisi boga dosa. Isi ke garis bawahi bisi. Sosok orang dah. Umar gue salaki mabok penyusungan ngomong-ngomong bisi. Sosok hari kematur lahir batin. Kalau saya salaki bisi. Untung salaki langsung memberikan carut. Baruan nanti salaki nanti hampura dia kenjalan ini. Sekali tampilin dah tunai. Tuan lamaran sunyi ancam. Terapkan rumah tangga kakek Nabi di Siti Konyeng para istri saja. Baik di jannah di rumah pada surga. Kok punya sahabat Nabi begitu sayang dan cinta kepada istrinya. Romantis ke pemajikan anak hargaan ke salaki. Batur malam lagi ngomong kakek Nabi. Tak kawan ini mau komo. Punya lebih banget. Tunggu besok diberi jam. Barangkan tak tewani kalah kakak anak. Tewani kita salaki. Nembak secara pemajikan orang dibuang. Salaki karena kena kalana. Dan nyawa-nyawa ini sudah panggil nak ngomong naon ayo gue naon kumane paling main do banyak ngerasa hidup jadi bikang kumah itu kenapa sih ngomongnya dengan rasa hidup jadi bikang aku itu kan salah gue ngelawan laki ngerasa Masya Allah ya ulah gitu bagaimana masalah ngomong tumpul nggak ulah tumpul soang waktu pun jawab aja tumpul yang kelunjak wah cukupnya dijasa upaya ibu-ibunya sekarang salah orang punya karamah kurang salah mata bunuh jarak kabar dan dengan nanti ayo coba dulu ngomong terburu jarak kacil loh terburu kacil kaduan kacil remot komok kamar dua menjauh hanya menang karomah cukup pentari dosa laki betul cium tangan salaki karomah ibu bisa laki nyium pipi salaki sama je nyium hajar aswan komok lamun pipi salaki nak genep gitu cukup punya yang salakinya orang mah karomah orang mah udah kudu pasya hayang jarak ka Banten ongkos minta ka salaki teu gak pasya jeung salaki ibu ongkos ka jarak ka Banten nang pasya jeung salaki datang ka Banten ge usul Banten nyamiweuh ka yang datangan kudu bedel kitu heuweul dalur ka salaki ka hate orang lalaki nak larinya lalaki saya juga lalaki ini sebenarnya sangat berat untuk dikatakan tapi apa boleh buat kulil hakok walau karena murah ucapkan saja Pak Pahit jangan anda budak sebelah pinter kode kurang lalaki budak ucapkan anak sebenarnya iya pamajikan urang lain pembantu dah jadi iya adalah pendamping kita betul pendamping urang lain asisten di mana tapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari Allah bahkan pembantu 24 jam cuma bisa kalahkan cabak selalu diomekan selalu diurus pamajikan kurang 24 jam pamajikan bisa bermatana lamun pada saat kita borong betul kumaha mata pamajikan borong ada borong belum diburayangan kok Pak harga pamajikan ulang hargaan rangda ulang hargaan para mulai pamajikan kumane ieu mah ai karang hari ku sopan anu kaliwat ke hampura ceuknya geulis hampura nu kalambung hayang ka alam kaper ari nu kaliwat dari pamajikan ngahunyar dina nalawang ini cokor di arah henteu eta
pamajikan kumaha ini dicokor-cokor. Eta ngomong lah musuh ngomong kan ini kita lah. Boga sabaraha anak? Boga 5. Dan cenah tina 3 bibit gitu. Pamajikan kumaha boga itu. 3 bibit cenah. Oh, iya harga pamajikan urang luar biasa. Kangjeng Nabi mah teu wani ngomong ka Siti Aisyah lamun lain berdasarkan romantisme. Malam maka ngomong ya Humairo, aduh gelis anu kamerah-merahan pipina panu kieu mah di alam mah atoh heuy kajeun tadi berduit tomakeun di alam bae ieu mah dasar duit teu merek nya gangas di kepamajikan pan eta pisrit romantis ya Humairo yang kamerah-merahan pipina ieu cara pamajikan do hideung ulah disebut cihidung ulah disebut cigeheng kumaha nyebutna ya Hajar Aswad itu Pak Hajar Aswad kan batu hideung kan dipamigana heueuh neng batu hideung ngeun kabeh seluruh dunia kabeh hayang nyium ka Hajar Aswad sono bae hayang bae ge kajeun hideung kabeh momohun ngeun anu menang sorangan hae mah batu manungan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasul tinggal jawara padang pasir, ganas di luar tapi lembut di dalam. Kapamajikan mah teu wani nembal sakecap ya mun mangen carere. Jadi kamu kan kayak gitu nih. Benar Umar, contoh. Can sabaraha manehna ngalepas unek-unek dibandingkeun jeung kacapena sapopoe. Anu masakeun urang, anu ngerok ngere asup angin, anu mandian anak urang, menyusukeun baju urang, lapor dipasakeun. Urang haeuras dileuleskeun. Bisa tuh pama benar coba muka kau ngeleskeun ieu kajeun tak kengkeng begeng tukang ngeleskeun KKI lamun kakak haruras bae moal bisa sujud-sujud akan salat tadi kadongkrak duit kita luhur jasa yang seperti ini luar biasa alhamdulillah mantap suami istri sing dinakaya kompak nama sababna istri itu kunci sukses suami kanjeng Nabi didukung istrina anu soleh hati kaya habis hartanya pakai ngabelaan agama jatuh tukang dia Nabi kita pun begitu suami jangan lemak dukung kurang sadar kurang ke besok berpusing diurus kurang sadaya pamajikan kurang eta adalah teman kita tempat curhat kita bukan pembantu kita maka lamun ini sederhana ahlak Rasul rumah tangga termasuk dari baik dan nanti rumahku adalah itu haibuknya entah ngaji, orang ngaji, salah tidak ngaji, ilmu ngaji, anak ngaji. Sebab termasuk di pokoknya pada kiamat adalah guru orang alim ulama. Terus orang mengabulkan mereka ulama, coba orang menjelma bodoh, jelma tenarti, tidak guru benar, hiji bejeng ulama, insya Allah kabawa salam. Jadinya hampir lagi seperti itu pulang balik jauh ke Malingping. Eta muntah salah ke Malingping eta 8 jam bu. Lamun mobil pulang mogok. Aku pulang mogok di lancar. Bu, akuranya punya. Timpuring lengkap dia silaturahmi. Bu, makanya banyak sebenarnya. Para kesepuan ampurnya bahasa timpuring model dia bahasa asli sebab organik kayak dulu aja mau taiknya. Ampun akan sadayana lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.